Bismillahirrahmanirrahim. Walil khafdi itu mundina imriti nama babu alamatil khafdi ya. Walil khafdi lan iku tetep maring iram hopat salasu alamatin utawi telu pira-pira ciri. Al kasratu sawiji kasrah wal ya'u lan iya wal fathatu lan patah. Walil khafdi eta tetep pikeun irab khopat salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Al kasratu kahiji kasrah wal ya'u kadua iya wal fathatu katilu patah. Ieu bade nerangkeun i'rab nomor katilu anu mukhtasun lil asma nyaeta i'rab khopat khusus ieu mah keur isim nya sabab dina i'rab teh aya anu mustarok bainal asma wal af'al saperti ropa jeung nasab, aya anu mukhtasun lil asma nyaeta i'rab khopat cadu ka hulu-hulu fiil kudu narima kana khopat. Nu terakhir anu mukhtasun lil af'al nyata jajem eta ge sarua ti pabantat pabia pamonyong nage aya kitu bahasa kolot mah nya. Moal narima kana kadatangan isim sabab eta mah khusus ke fiil. Jadi aya anu bisa kana isim, nu bisa kana fiil seperti ropa jeung nasab, anu khusus kana isim seperti khopat, anu khusus kana fiil nyata i'rab jajem. Sing ingat i'rab teh ukur khopat gitu nya. Ari cirina i'rab khopat eta aya tilu. Kahiji nyaeta kasroh disebutkeun i'rab asal seperti doma seperti ayeuna patah eta teh i'rab asal ya. Terus mana aya cirina i'rab khopat teh ku iya jeung patah eta disebut i'rab niyabah tegasna gaganti tina naon tina kasroh gitu nya. Karana cek qaidah alamatul khafdillati bihan dobat kasrun waya unsumma fathatun faqat. Ari alamat najer salasah hiji kasroh dua iya tilu patah itu tasing ingat maneh teh ya. Ciri khopat teh aya tilu, hiji kasroh kadua iya katilu patah. Cing urang rinci ayeuna majar maneh ciri isnan i'rab khopat aya tilu teh nu kahiji kasroh. Pa amal kasratu mangka anapun ari kasroh eta patakunu mangka aya eta kasroh teh eta alamatan jadi ciri lil khafdi pikeun i'rab khopat fi salasati mawadi'a dina tilu pirang-pirang tempat. Fil ismil mufradi kahiji dina isim mufrad al munsorifi anu narima tanwin ya. Wa jam'i taksiri kadua dina jama taksir al munsorifi anu narima tanwin ya. Wa jam'il muannatsis salimi jeung katilu jama muannatsis salim.
eta kasroh dipake ciri i'rab khofad. Sing ingat yang sabaraha tempat den dina 3 tempat. Hijina isim mufrad almun sharif, kadua dina jamak taksir almun sharif, katilu dina jamak muannas salim. Gitu tah. Nah, eta garis besarna sing ingat urang teh nya. Jadi ari kasroh dipake ciri kana i'rab khofad eta dina 3 tempat nyata sakumaha bieu nya. Nah, ini orang terangkeun hiji dina kalimat isim mufrad anu munsharif. Anu dimaksud di dieu nyaeta mufrad dina bab i'rab. Kade nya. Dina bab i'rab, lain bab kalimah, lain bab mubtada khobar, lain bab la jeung nida nya. Gitu. Tapi mana dina bab i'rab. Anu pelenggeranana sakumaha dina i'rab ropa bae. Kumacana pelenggeranana mufrad dina bab i'rab teh ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqon bihima wala minal asma'il. Mana teu apal wae cek dewek apalkeun engke ditanya deui. Kumaha tuh apal heula ya kayak bari diterangkeun ka hartina mah ieu mah nya mikir apal nya mikir ka harti riweuh ngaji kitu mah capek. Sing apal jadi kita begitu diterangkeun teh oh nya kitu ka harti ieu mah ketna teh jauh ka harti apal ge henteu. Jadi nyaritakeun maksud ngarti ari geus apal mah daripada baca SMS-an mah coba kudu meuli pulsa. Ya pan maneh teu mayar pang motokopikeun ku urang. Di modalan ngahaja teu dihafalkeun. Gas, contoh cek bieu teh nyaeta dina kalimah isim mufrad anu munsharif nya. Contona nu deukeut we. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismi ba harap jar. Ismi jadi majrur ku sabab aya ba harap jar. Tegasna tukang AJR ke. Jadi bismi teh kumpul jar jeung majrur gitu nya. Kumpul jar jeung majrur. Ari ba teh harap jar? Harap jar naon? Harap jar asliyah. Nah, harap jar sabaraha hiji? Aya hiji harap jar, kadua harap jar jaidah. Ari harap jar asliyah anu karab kana muta'alaq. Ada harap jar jaidah hanteu karab kana harapna kana muta'alaq. Gitu cek saja harap jar asliyah karab kana muta'alaq jeung harap jar jaidah henteu karab kana muta'alaq teh kumaha pokna wa alik hurufal jarri wastasna khamsatan la'alla wa matusni walaula wa mazida wa masabbahal mazida waddar
urfan aliko lipilin wa shibhihi wa domrin jawa koek jawa mida itu ya. Ba harap jar ismi majrurun bil ba gitu. Cek saja cenah ba harap jar teh guru mapokna wa an wal ba'u wal kapu walamu cek sade cenah mapokna aka huruf al jarri wa yamin ila atta khola hasa ada fi an ala mud mundurub balamu kai wawun wata wal kapu wal ba wala ala wa mata itu cenata hari ba teh eta teh harap jar ari harap jar teh nyata ciri isim ya ciri isimnya sabaraha cenah opat hiji opat kedua katilu opat harap opat cek saja cenah juru miyah wapokna fal ismu yurabu bil khafdi wa duhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi ya gitu cek saja cenah ada ciri isim aya opat teh wapokna fal ismu minhu lain eta fal ismu bit tanwini wal khafdi urib khafdin wa bilami wa alif riwatan wini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyijul asol cek Ibnu Malik magenep ditambahan ku musnad jeung nida ya nubieu bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyijul asol arti we bismi kana lafaz Allahi eta teh idofat bismi mudhof Allahi mudhofun ilaih ari mudhof pelenggaran anak kumaha cenah den al mudhofu tajurus tani mudhof mah di mana-mana oge sok ngajaerkeun kanu kadua jadi mudhof ilaih mah teu meunang dikopeahan wayahna we kudu sapatuan kade bisi mudhof ilaih ditotopongan bismillahu ya salah maca gitu tapi bismillahi sabab mana jadi mudhof ilaih lafaz Allah Allahi bismi jadi mudhof ari syaratna mudhof teh kumaha cenah wasaratul mudhofi ayakuna khalian anil tarifi wa tanwin ari syaratna mudhof ilaih teh kudu sepi tina tarif jeung tanwin ari lafaz bismi aya alif laman daya ayat tanwinan daya sah atuh syarat mudhofna cek sah cenah kudu sepi tina tarif jeung tanwin teh kumaha pokna ayyak
takuna holian min al watanwini takunu sawiyan khalin anitaripi watanwini syartul bis hilapusani gitu. Jadi mudhof mah kudu sepi tina tarif jeung tanwin. Ari lafaz Allahi eta jadi mudhof ilaih. Syaratna mudhof ilaih teh kumaha cenah? Ilaihi mukhayyaran baina tarifi wat tanwin. Cek sacenah kudu milih-milih antara tarif jeung tanwin teh. Cekoi maapokna mukhayyaran baina ta'rifi wa tanwin syartul mudhof wal mudhofu ilaihi syartun makurin milih antara tarif jeung tanwin jadi syarat mudhof ilaih ulah kawin nepi kabuluan belut jangan orai di mana mudhof ilaih mah ulah aya alif lam lamun aya tanwin atanapi mun aya alif lam ulah aya tanwin ya. Allah ya aya naon didinya alif lam berarti ulah aya tanwin gitu ya. Sah atuh jadi mudhof ilaih. Ar-Rahmani ye jadi sifat kahiji tina lafaz Allahi. Ari sifat kudu akur jeung mausufna anu disifatan nana. Ari lafaz Allahi jr Ar-Rahmani jr. Ari lafaz Allahi eta teh mufrad Ar-Rahmani mufrad gitu. Di antara syaratna sifat teh sabaraha cenah? Kudu nyokot. Sabaraha? 4 tina perkara nu 10. Hiji dina mufrad pada mufradna ya. Hiji dina mufrad tasniah jama kudu anut di dieu naon? Mufrad pada mufrad. Nah, tina mufrad tasniah jama tilu tah cokot hiji ieu anut mufrad pada mufradna. Ayeuna dina ropa nasab hofad jajamna anut dina naonana anut dina hofad pada hopadna jeung sabaraha opat jadi 7. Terus mana tasniah geus pan tadi mufrad tasniah jamak nama. Terus tadkir taknisna anu tina naon? Tadkir pada tadkirna. Allahi tadkir Ar-Rahmani tadkir berarti tadkir dicandak mana tanis dibuang ya. Nah, terus mana dina nakirah jeung marifat jeung nakirah. Nah, anut dina pada makrifat pada makrifat. Nah, jadi kudu nyokot 4 tina perkara 10. Ya dina jihad mufrad tasniah jama anut dina mufrad pada mufradna. Terus dina naon? Tadkir taknisna anut dina tadkir pada tadkirna wata dina naon marifat nakirahna anut dina nakirah pada nakirah
Nah, nan ta'rif pada ta'rif. Nah, tilu tah terakhir dina jihad ropa nasab khopadna anu dina naon dina khopad pada khopadna dina i'robna nya anu dina khopad pada khopadna sah atuh arnan Allahi jadi sifat nan ar-rahmani jadi sifat kahiji tina lafaz Allah Allahi. Begitupun dengan ar-rahimi sarua ngan eta pedah jadi sifat kadua tina lafaz Allah Allahi. Allahi mufrad mufrad, ar-rahmani mufrad mufrad, ar-rahimi mufrad mufrad. Allahi ta'rif marifat mari, ar-rahmani marifat, ar-rahimi marifat. Kunaon cirina? Alif aden ugah den. Yakin mana mah. Terus kan, naon deui? Dina tadkir pada tadkirna Allahi tadkir, ar-rahmani tadkir, ar-rahimi tadkir, tadkir pada tadkirna. Terus Allahi khofad, ar-rahmani khofad, ar-rahimi khofad. Sah atuh ieu lafaz ar-rahmani jeung ar-rahimi teh jadi sifat dina lafaz Allah Allahi. Ciksa cenah kudu nyokot 10 opat tina perka 10 teh. Ngopokna? Oh. Awalul kismaini minhu atbi'i tahu biwahidin min aujuhil i'rabi khobdin awin tisobi wat tadkiri terus kan balik baca teh oh terus kan pangmeung atuh. Sah atuh lafaz ar-rahmani ar-rahimi jadi sifat tina lafaz Allahi anu syaratna kudu nyokot opat perkara tina 10 nya tah kitu nyin sifat mah kudu akur jeung anu disifatan nana ulah pakia-kia ulah teu sarua. Contoh mun muslim kudu persis seperti karakter orang muslimnya gitu nya dari mulai tekad ucap jeung lampah. Nah sehingga betul-betul eta sifat mana menjadikan sebuah naon istilahna teh ciri gitu tina kemusliman seseorang gitu nya. Hindari ulah aya kasebutna ongko muslim ari kalakuan gitu cikolot katanya sesuai dengan karakter muslimnya. Terus ke
Ieu kalimah anu opat alamat JR-na ku kasroh sabab kalimah isim mufrad munsorib. Jadi kesimpulanana setiap kalimah isim mufrad anu munsorib maka alamat JR-na ku kasroh dohiro ya. Nah, ku kasroh seperti bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi eta ku kasroh. Kasrona kasroh dohiro. Contoh lain kasroh dohiro marartu bizaidin. Marartu eta fiil fa'il nya. Marartu teh fiil fa'il. Fiilna fiil di binana bina naon mabni sukun maror tanya tu eta teh mana fa'il isim domir bariz muttasil marfu muttasil tu teh artina kata ganti anu nyambung jeung kalimat na maror tu henteu maroro ana henteu tapi maror tu ya tu teh eta sebagai domir gitu. Domirna domir mutakalim orang yang berbicara orang ke satu. Marortu berpapasan saya bijaidin ketemu dengan Zaid gitu ya. Marortu teh jadi kumpul kalimat fiilna aya fa'ilna aya kata kerja dan kata non subjek gitu. Kalimat tersebut mana ngahiji gitu nya marortu bijaidin bakna harap khofad maka jaidin alamat JR-na ku kasroh dohiro. Nah sababna isim mufrad munsorib gitu. Nah sehingga jaidin itu jadi majrur di JR-keun teh kunaon ku harap khofad gitu. Ieu jaidin teh kalimah isim mufrad munsorib maka tageningan daekeun narima tanwin bijaidin. Jadi munsorib teh anu narima tanwin. Atau aku kasroh muqaddaro. Contoh marortu bil pata. Sing ingat setiap aya kata marortu itu kumpul fiil jeung fa'il anu marfu nya gitu. Bil pata bakna harap jar al pata majrurun nyata kunaon ku ba sebagai harap khofad maka alamat jerna ku kasroh muqaddaro elatna li ta'addur buktina alif bil pata gitu asalna pataya gitu si iya mana harkatna pindahkan kana ta sarta mana didinya tulis ku alif ditangtungkeun gitu sementara iya eta nuduhkeun kana huruf asalna pataya nyata iya teu nerengkol iya gitu nya padahal nu jadi ciri nama eta teh naon ku alif cik tadi ke aya sebutkeun niabatan anil khofdi ya pedah na teu pati pedah aya baharap jar gitu tadinya mah ku alif sebagai gaganti tina harap khofad gitu sebagai pengganti tina khofad maksudna ya di muqaddar kan diperkirakeun gitu ya kadua nyaeta dina kalimat jama taksir almun sorib khofad de ya lil khofdi salasu alamatin al kasroh tu tadi menyeritakan kasroh lah ayeuna mana naon tadi teh si naon anu kahiji tadi kenyatakan isim mufrad sorib ya gitu tadi teh
nyaeta lil hobdi fi salah sati mawadi pilih isim mufradi nya kasroh sok jadi ciri pikeun i'rab hofad teh hiji na isim mufrad wa jam'i taksiri kadua dina jamak taksir sarua anu munsorib anu munsorib gitu. Nah, maka mana anu kadua ieu pelenggeranana nyata sarua we sakumaha dina i'rab rofa disebutkan jamak taksir nya anu perubahanana aya genep gitu. Kumaha cenah disebutkeun jamak taksir teh mata goyaro an bina'i mufradihi tanapi mata goyaro fihi bina'u mufradihi artina mana perkara anu barobah tina adegan mufradna. Contoh di dia mana masjidun jadi al masajidi ya sabab keuntepan pi harap jar tanapi harap opat tukang ngajer keun ya itu contoh konkretna dina kasroh dohiroh dina kalimah jamak taksir wa antum akifuna fil masajidi ya gitu wa antum ye dijieun mubtada isim dohir wa antum jeung halna ari maraneh kabeh eta akipuna jadi khobar tina mubtada ya akipuna mana kudu ari tikap kabeh pil masajidi di pirang-pirang masjid ya gitu asal nama kudu masjadun teh ari naon kalimat isi makan nama gitunya tina sajada yasjudu sujudan kadituna mana masjadun itu nah, tapi mana dina ieu hal jadi kalimatna mana masajidu nah, kusab aya fi jadi weh dinaon dikasrohkeun ya dikasrohkeun pil masajidi gitu. Ieu teh keur nyaritakeun kasroh aya kasrohna aya alamat cerna ku kasroh dohi sabab mana jamak taksir al munsorib pi eta harap jar masajidi eta majrurun bi fi dijarkeun teh ku harap hofad eta fi fil masajidi gitu untuk masajidu tapi masajidi atawa ku kasroh muqaddaro contoh marartu bil usaro gitu nya sarua marartu fi'il fa'il bil usaro eta mana jadi fa'il geus tadinya marartu fa'il isim doir fa'il isim domir barij muttasil marfu bil usaro bakna harap jar nya usaro majrurun bil fa gitu nya ta alamat jarna ku kasroh muqaddaro elatna li ta'adur buktina alif bil usaro gitu lain alif nu kahiji tapi alif nu kadua rengkol iya. Jadi kesimpulanana setiap kalimat jamak taksir tingkah JR maka alamat JR-na ku kasroh dek kasroh nama dek kasroh dohiro atau kasroh muqaddaro. Yes. Ari sababna make kayid munsorib dina isim mufrad jeung jamak taksir sabab isim ayati tilu hiji isim mutamakin kan nyaeta isim mu'rab anu munsorib nu kadua isim mutamakin goer amkan nyaeta isim anu mu'rab anu goer munsorib
hanteu narima tanwin ya gitu. Tuluy ayeuna ari nyieun isim mu'rab anu goer munsharif eta tina dua, hiji tina isim mufrad anu munsharif kitu nya. Itu hiji tina isim mufrad, dua tina jamak taksir ya. Nyieun isim mu'rab anu munsharif. Terus mana anu katilu aya deui disebutna isim la mutamakin la amkan atanapi goer mutamakin jeung goer amkan nyaeta isim mabni. Dina kelompok besarna aya disebutkeun isim mu'rab, aya disebutkeun isim mabni kitu tah. Ade pahili tilu ieu mah tina itu tuh isim mutamakin amkan, isim mutamakin goer amkan. Nu katiluna isim la mutamakin la amkan gitu. Eta mah isim mabni ya. Tuluy nu katilu tina naon kasroh eta nyaeta sok dipake ciri kana i'rab opat teh dina kalimat jamak muannatsis salim. Anu pelenggaranana sakumaha dina i'rab rofa bae. Kumaha cenah pelenggaran jamak muannats salim teh? Majumi'a bi alifin watain mazida taeni. Alah mana mah cacak dibuka heula ripuh komo. Majumi'a bi alifin watain mazida taeni gitu ya. Artina mana-mana perkara anu ditambahan ku alif jeung ta anu dua-duanana jadi panambah tina mufradna. Majumi abi alifin watain majidataini terus anil mufradi ya. Tah enak contona ku kasroh dohiroh contoh wa kullil mu'minati ya. Tanapi mun dina surat Al-Ahzab mah ya ayyuhan nabiyyu kul li azwajika wa banatika walil mu'minina jauh teh ngarinya mah geus aya contohna wa kul lil mu'minati ya. Ieu kul jadi fi'il amar anu ieu jadi mabni sukun kul lamna sukun ya. Nah, anu nakdirkeun fa'il anu di nakdirkeun lapan anta sebagai fa'il isim domir tapi mustatir disumputkeun teu ditembongkeun. Mustatir teh tertutup teu katingali teu kadeuleu teu kateng nyo wakul jadi dina harti katingalina jeung ucapkeun ku anjeun Muhammad anta takdirna ya. Kasaha lil mu'minati ka pirang-pirang jalmi ka pirang-pirang istri anu mukmin. Lil mu'minati ka para kaum mukminat gitu ya. Mukminati lil mukminati lamna eta lam harap jar. Mukminati teh atu majrur dijerkeun ku lam nyata didinya sebagai harap jar. Maka alamat jarna ku kasroh dohiro sabab kalimat jamak muannatsis salim. Cek tadi mana majumi'a bi alifin wa ta'in aya alifna aya ta'na aya mazidata ini an mufradihi sebagai panambah duanana tina adegan mufradna tina mufrad jadi jamak lil mu'minati mufrad nama mu'minatun ya mun awewe gitu.
atawa ku kasroh muqaddarah. Contoh marartu bihindati, marartu fi'il fa'il anu marfu. Nah nyata ku domir bari mutasil ya. Bihindati bana harap jar, hindati majrurun bil ba, alamat jarna ku kasroh ngan muqaddaro elatna li ta'adur buktina alif. Bihindati itu ya. Jadi kesimpulanna kasroh dipake ciri kana i'rab khafad eta ayati tilu. Nah, dina tilu tempat nyata hiji dina kalima isim mufrad anu munsharif, kadua dina kalima jamak taksir anu munsharif, katilu dina jamak taksir dina jamak muannas salim ya. Tah karana cek qaidah fahfid bikasri maminal asma'urib birofihi bidammi aisu yansorib. Tuluy maneh ngajerkeun ku kasroh kana sakabehna isim ulah salah kanyaoan dina ropa naku domah kitu deui nasabna ge ku patah kitu tah dina mana kasroh jadi ciri pikeun i'rab khafad dina tilu tempat. Hiji dina isim mufrad al munsharif, kadua dina jamak taksir al munsharif, katilu dina jamak muannas salim. Sing ingat maneh teh tilu nya dina tilu tempat. Kasroh dipake ciri pikeun i'rab khafad. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafad bi wallahu alam bis shawab. Rabbi fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antarzuqona wasi'a wa antarzuqa amanna abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul ku pangurukan